Ampun. Kebayangkeun di kampungnya euy. Di kampung hujan ngaririncik. Nya, ada. Usum baru. Da imah baheula mah euy geulelede. Wah, tepas tak kan. Anu kacida gede teh tepas. Pas buruan lalak. Paragi nyang heuy antara kulawarga jeung dulur da anak incu. Ari sayang hayam dina bilik wae baheula. Heeh, aduh. Mulisung. Ai lain heuh nini jeung aki-aki keur ngaralamun dari tepas. Para rantes. Nini nyeupah nya. Aki-aki nangkep tuur ududun kawung. Waas akang. Waas. Kolot. Kolot. Ai ngaranna teh aki-aki teh Pak Uce. Pak Uce. Ai ninina cucu. Alah. Para ramarisan jeung peot jeung jungjat pantes pisan. Nong. Belengar gini. Buuk triwis. Lain bari nyeupah kan. Nyeupah ngabulae sini teh nyisig. Sisig. Ai susu. Ari anak injuna jara rauh. Pantes gara digigireun kelenci keur eta keur ngenyok. Kelenci ning bageur kelencina teh. Ai di jero imah lalai. Alah. Ai leuit mah pinu. Kunaon? Kunaon? Kupare. Aku masih laing eta mah. Pinuhan aku masih laing. Aya kanyaah meureun pinuhan ku pare. Alah. Terus kumaha terus? Da maksudna mah sileung teh ku daek teh hayang dijawabna teh ngabodor. Padahal daek teh jenuh geus keur dieu teh lah. Kana budar bodor teh keur serius daek teh teh. Serius dibere umpan deh. Ai dibere serius eta Malaysia teh teu dalahar. Lain eta aki-aki. Kitu Kang. Meureunan eta si aki teh inget kana lalampahan keur ngora baheula da tukang rucah. Mangsa keur ngora bae Kang. Inget yen dirina teh bakal paeh. Pasti. Heh? Katurug-turug ti salebakeun eta imah teh pan dilebakna teh masjid, make pangeras. Nya kageuing mun dina waktu lohor geuning barudak teh sok eta meme ieu geus adan. Sok naon teh geuning. Anu kitu teh geuning anu jaga di akhirat cenah kitu. Tah kitu eling umat muslimin muslimat nu kitu. Hayu urang salat berjamaah salat asar. Kitu tanya kitu. Nu kitu. Kan ari Keur pibekeleun urang di akhirat atawa keur pibekeleun urang keur di dunya. Engke keur sambung di Singapura nu kitu. Lain kitu. Heukeun bae lah kitukeun eta mah. Batur bangunaheun. Hah? Kang bangunaheun. Apaan dewek ieu mah lain batur. Ari si laing. Da dewek masuk ke salewa wae ning. Kang. Pemikiran abdi mah pibakeleun di Sumedang. Di tengah kadinya Kang si Ana mah. Jogabru ge si Aki teh euy. Si Aki ngagabru guwuwuk teh ceurik inget kana dosa bisi kabawa paeh can di rumah sakeun. Gabrug teh nini aing menjadi hampura. Paralun maklum anu kasuhun ninggalih nu di pamrih hampura anu ditedarek disiksik dijieun cai dicacak dijieun sayur. Keun bae nini Aki teh cenah ridho ku nini. Aki cek si nini bari ngabulae. Kunaon maneh teh Aki? Lain Aki teh cenah hampura baheula keur ngora keur usaha dagang reregan. Pasok ngidar ka lemur. Ngidar ka lemur Aki teh cenah geus kungsi mang nyelewengkeun ka si nini 3 kali. Baru cek si nini kungsi mang nyelewengkeun nya ka nini. Heueuh ini Aki di rumah sawe. Sabaraha kali Aki? 3 kali. Karana sakali. Kaneurana anu boga anak 7 sakali. Tuluy karana deui anu boga anak 12 sakali. Tuluy kanureuneuh sakali. Tuluy kanini-nini sakali.
Dulu atuh mana leuwih ti 3 kali aki beda ini hitung-hitung teh 3 kali. Berenang geus kuno urang geus pikun urang geus pikun. Punggu-punggu 7 kali diangkut 3. Hampura aki teh nini hampura. Aki cek si nini bari ngelengis. Bari nyurucut nini. Keun bae atuh cenah dihampura ku nini. Bisi ka bawa pae heueuh syukur ari di aku mah. Urang silin hampuranya. Urang saling hampurakeun bae cenah aki dan nini oge heueuh basa ditinggalkeun usaha ku si aki teh kungsi mang nyelewengkeun. Lain sarwanana. Si goreng sarwana urang. Moal teu malohok. Eta aki-aki keur nyuuh kana lahunan sini dicekat melohok. Bayangkeun melohok da lalaki malicik nya. Hayang menang sorangan. Aki-aki malicik dah yang menang tujuan. Hayang sorangan. Hayang menang sorangan. Panon leutik dibuncel-buncel. Oh, baru. Maneh kungsinya nyelewengkeun ini ka aki baheula. Lain kungsi deui Minang. Aki Minang. Sabaraha kali ari maneh nini teuing cenah da unggah geus kitu jeung batur teh sok nuna ciri kacang hejo hiji dina keler. Oh cirina teh. Jadi cirina teh lamun sakali kitu teh kacang hejo hiji nya. Ditunana keler. Jadi lamun hayang nyaho sababaraha kalina mah cenah itu we tempo dina keler kacang hejona. Si ikan cenah gubug ka dieu ci kelerna. Sini nih teh jengkat ini cenah nyokot kana lomari nyokot keler mending ngagegag. Berat urangnya. Tingali cenah aki. Naon? Tingali cenah muni pinuh keler teh euy ku kacang hejo. Meureun geus ratusan kali urangnya. Sini nih. Lain ratusan ribuan. Tah ieu teh cenah aki sesanga bubur. Sesanga bubur. Fungsi pelanggan di buruan bangsa. Atuh kitu mah beureun ribuan. Alah. Lain pika sebeleun da si nini. Pengen apa cangejeng numpang. Eta da si Aki teh wani ngomong deui. Tuluy jamedep benernya. Jamedud deui si Aki. Pantas rek jamedep. Heeh. Ah, rigidi geus cenah si Aki teh ini mau pacu ka tonggo. Mapalerkeun ka ambek. Dek ka mana Aki? Nyao. Allah, ngamek urangnya. Bari baut. Bendu. Heeh, aki-aki ge aya ka ambek nya. Ah, da jelema tuh aja we ka ambek. Ari datang ka kebon cenah nya. Dek nyokot eta ka saung. Ai di saung teh keur ngadakom cenah maung. Pata macul pacu belenyeng teh cenah si Aki lumpat totok-totokkeun maneh. Blos kana pager. Kaitu nyelap, ka dieu nyelap cenah. Kaitu hese ka dieu hese da nyelap dina pager teh. Bruk ka teh eling. Ai maung cenah di saung jong nguliat teh. Waduh sora maung. Kitu minangka nguliat maung. Kitu minangka sora maung. Mame meureun ngameu bangsa manusia. Nya, da seukeut ambeuna dari maung. Seukeut dari ambeuna teh maung. Nya. Nyampurkeun ka si Aki nu keur teh eling. Nya, porosotkeun jalanna si Aki teh cenah. Terus dikumaha? Tuluy kanyutna teh dicook. Ceuk maung teh uluh ieu mangu. Pajeget teh mangu. Sangka mangu bener. Ieu mangu nepi ka geus hurik ieu. Hurik. Heeh. Geus hurik jeung hideung urang. Alah. Terus pan hirup kanyut mah ditoe teh nya. Lain akan dalam kudan mah. Nya, moal cenah ceuk baung teh di jerona hileud. Kita mau bisa jadi lebih tinggi tidak jeruk kanyut aja hilang. Dari sangkana mangu beleguk dengeng heula atuh. Ai ceuk maung teh ieu mangu moal teu amis seueur hurik ieu. Kulantaran aing seubeuh geus ngadahar mencek keun cenah mangu teh keur isuk keur sasarap. Dirig-dig deui maung macenah legeday deui ka ieu ka saung hees deui. Heeh.
ai si Aki cenah ai eling ngari ka tukang mau rada tenang cenah nya ai ngaran-ngaran tenang teh loba akal teh pulih deui geus lesot berengbeng lumpat datang ka imah bro teu dibeunang ditanya ku si Nini nya keur mah amak dikasih Nini teh katurug-turug soak Aki cenah moal ka kebon deui isuk-isuk teh nya jiga maneh kitu cenah Allah eta geuning dina pikiran si Aki teh sugana dileg-leg maung sama majikan aing amek meureun amek nu meh jadi bejaan meh kecang itu jadi bejaan aya maung dendam nepi ka panjang kitu nya si Nini ngelek boboko rek ka kebon maksudna mah rek ngalacengek teu ingeteun cengek teh geus dijual ku minantuna eta ku nyamuk ulah aing ngarang euy tamahan euy alus jangan cekek teh tadi pelan tuh gitu ongko malam kesini pawan geus pikun teu melak cengek ka ala tuh terus kumaha tah Kang nya kumaha si Nini datang teh ka kebon maksudna mah rek nu na boboko ka saung di saung aya maung nu kamari teh kumaha atuh si Nini da cul boboko belenyeng teh si Nini teh sirikna dotong-dotongkeun maneh jalanna teh sarua jeung si Aki kamari da kadinya nu leuwih deukeut sedangkeun pan di pager blos si Nini kana pager nyelap ka itu hese ka dieu hese model si Aki kamari les teh eling caritana ieu maung bari nguliat teh cenah rek sarapan rek ngalamangu teh cenah kitu ingeteun kamari ingeteun legeday ngadeuketan nu kamari teh porosotkeun samping si Nini teh cenah nya ai geus ngabuliklak cenah eta maung olohok bengong mata simeuteun kunaon kageteun naha saha ieu nu maok mangu naha kari cupatna gitu anu metik mangu cupatna cenah lain ditoe ku kuku cer we kieu cenah gini ni teh tuh cenah nya we geutahna ge ngucur nya aya nu maok pasti teu nyesakeun saeutik eta pada bodas jeung teuingan ieu nu maok beureut teu nyesakeun cenah ka aing nyesakeun teranana menyediakan jadi cangkang-cangkang kulit-kulitna teu sesakeun kang teh teuingan nu maok teu nyesakeun